Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji tekendat urang sanggakeun ka Allah anu Maha Kuasa. Sholawat sinaran salam mugi langgeng ngocor ngagolontor ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung ti payun simkuring bade ngaturkeun runuhun. Reh tos dipasihan kasempatan kanggo ngadungikeun biantara di payunan balarea. Dupi tema biantara anu bade disanggakeun teh nyaeta dampak game online. Game online teh boga sisi positif jeung sisi negatifna. Lamun ningali di sisi positifna, game online teh boga manfaatna. Contohna sebagai sarana hiburan jeung sebagai sarana keur nambah babaturan. Tapi pengertian sisi positif game online teh sok disalahartikeun ku alurang. Terus loba oge jalma anu ngabeakeun duitna di game online nepi berjuta-juta. Terus loba oge jalma anu kacanduan game online. Kusabab main game online-na teu nyaho waktu, terus nepi ka poho kana kawajibanna sorangan. Game online oge boga sisi negatifna. Contohna panon jadi rusak kusabab lila teuing main game online atawa main game online-na teu nyaho waktu. Jadi, kusabab eta simkuring nyarankeun mending keneh ngalakukan hal-hal anu leuwih positif atau hal-hal anu leuwih berguna. Terus lamun arek main game online kudu nyaho waktu. Misalna 3 jam sapoe atawa 5 jam sapoe. Tong nepi arurang ngalupakeun kawajiban arurang sorangan kusabab game online. Sakitu wae ti simkuring, hatur nuhun anu geus ngadangukeun. Hampura lamun aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.